Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah Allahumma shalli wa sallim wa shallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Qadhi wa ribu wa sakidu wa alamu annahu la yajuru ahadun minkum bi amali qalu wa anta ya Rasulullah qala wa ana illa ayata ghamadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin al-hadith kama qala wa ala alihi wa ashabihi alladziina fazu ila jannatin na'im. Amma ba'du. Inilah sadaya jamaah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bunga-bungan kudus sakilkan mata Allah. Kurang biasa pada bunga ini pertemuan wajah dina makum kalaya masa dasari di masyarakat tersebut. Bunga-bunga ini kegiatan semata-mata orang itu mengabdikan diri karena perintah Allah. Bunga-bunga mudarasatul ilmi, mudah-mudahan ia kegiatan teh sing mampu bikin menginginkan rahmat kali maghfir Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Nalika urang rasul rupina sementara ke tempat nak sewa-sewangan kenging panjaga sarpan rasa di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Atau anu yakin kurang bakal rasul ke alam anu bakal jaga kalau rumah itu tersebut terusna ya disari. Mudah-mudahan kuliah santai Allah berkenan kepada saya ngambilkan karena makrus nolakimah kepada saya menjawab. Salawat juga salam menjadi limpahkan kabar alam kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina para sahabatnya, oke kasadaya umat anak ittiba anak sunnah mata. Kalau berkurang bunga-bunga kegiatan semata-mata murtikan salah sunnah wajibah anu diperintahkan kumatana dak urang berdina sakuman wae bunga-bunga doa kali hadiah oge tawasul tukang tawasul kosok tawasul ayo mudah-mudahan we sing janten wasilah pikeun kaji urang sadaya diistiqomahkeun pikeun tetap rendah di naraga ngikuti karena sunnah madana. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus nalika tempat jaga di mahsyar anu tantos ari mahsyar majaga cuma salah satu pintu gerbang mahsyar rupina jika pikir orang ke masa 100 tahun ya alhamdulillah komo berbaca seperti itu hari kerana laku panjang umur jika 20 tahun 5
70 tahun geus bonusna geus loba jigana 20 tahun yang akan datang teh jigana anu kasebut tawasul jeung hadiah nu teh jigana engke nama summa ila arwahi mangkoli jeung maknu pasti insyaallah gitu insyaallah sungkaan deui gitu teh inget teh moal ngan mudah-mudahan mah bejana cenah geuning pagawean teh buruhan teh kumaha pagawean jadi lamun osok mah urang ila arwahi ila hadaratin insyaallah ngan pedah meureun kudu ti ayeuna budak teh diatik diapin di jari sina kitu apa urang masuk kieu jadi urang mah barang bere teh sokan bere tara barang bere tara barang bere kana teu mere olah akeun teh tong dibere tara anu padahal justru masihan teh kudu anu tara masihan gitu ya uang masihan kan sok masihan mah teh bayar utang eta teh kitu pangkatnya mah gitu jadi masihan kana tara masihan ngahampura kalau amokeun gitu teh buku make amokeun dihampura kan malah justru lain sakara dihapunten bukan jeung mah diduakeun urang kuninga geuning kanjeng nalika nuju salat teh dialungan balik kontak jadi balik geus buru ku Abu Jahal pan geuning Siti Fatimah maruga gogoakan kanjeng keur salat di seperti gitu dihina ku Abu Jahal malah ku Sayyidina Umar mah saur kanjeng da ya Rasulullah abdi kunuko cek Sayyidina Umar kana abdi Gusti lamun teu urang babar beunga kitu saur Sayyidina Umar pake galak Sayyidina Umar sehingga masukna Islam teh itu adalah salah satu penyebab masuk Islam teh kudu anak kanjeng sebab ku ngalangkungan perhitangan kanjeng bila mana Sayyidina Umar masuk Islam senang bakal lebih kuat margi dipikas segan ku urang Islam kita saking ku kerasna Sayyidina Umar entong bujeng jalma setan we cenah wakit hari teu masuk kene mansala putra mansala putri keur ngariung datang Sayyidina Umar Maria cenah Maria sieun arek urang mah lain sieun menang urang sobat kanjeng nalika nikah seolah ngahibur para sahabat mencari ayeuna biduan gitu tagonian gitu empat terbang ngahibur kanjeng sabada nikah sabada pupusna Siti Khadijah al-Kubra itu bari itu marurang kali istri barangkali istri campur kawas kurang ada diurang pan lalajuna campur biduan wanita jeung biduan lalaki teh pan diurang mah geus pacampur malah jigana teu aneh tersep namun dina anu ngalaguna buni boa gitu ulang teh mah buni upah teh mah ayeuna dina dangdut terus pake na buni pan disebutna rek salat jika rek dikau rek salat gitu jadi anu kira-kira kitu ketinggali eta na kakararame malah ayeuna mah geus nyunah dihijikeun jeung sunah Rasul sehingga teu rame lamun nikahkeun teu makin kitu
Eta cenah aya ti parangan beda benten. Jadi nepapna benten, alatna benten, laguna benten. Nah, Sayyidina Umar mah nyebatkeun age eta teh mijbar setan. Nah, cenah Kangjeng make dirame-rame kitu, make aya anu kitu. Jadi nu ngalagu teh mijbar setan, ari mijbar tarompet ari setan. Setan jadi tarompetna setan. Saur Kangjeng entong saur Bapak sawios gitu. Sawios tah justru ku sawios itu jadi eta teh ngahibur supaya leuwih bungah panganten teh aya ti Kangjeng dengan catatan seperti tadi. Jadi ulah bating campurna kitu kira-kira. Mana teh naon? Prak brum itu baheula. Ari apa sabar puluh rupa jadi loba teh. Sambil koplo. Oke jeung aya koplo. Kok mau pakai jeung mabok, kok mau pakai jeung garlut gitu kira-kira. Jadi kacampuran sunah setan mabok jeung gelut gitu kira-kira. Jadi mata baca baru seperti itu. Nah, jadi Sayyidina Umar masa berkosna me sawios Gusti minangka nama pengabdian babat beheungna gitu kan eta teh. Kanu ngalungkeun bali ontak kan Kangjeng keur salat gitu. Nyai urangi meureun gitu kira-kira lawan nanya haji keur salat kira aku urang teh jeung ngamuk ka urang. Sawios Bapak saur Sayyidina Umar malah didoakeun Allahumma di qaumi fa innahum qaumul la yaqahun. Ya Allah muga Gusti maparing hidayah ka eta jalmi teh sabab eta jalmi teh can apalin kana agama gitu kan. Gitu kan. Eta cenah teu mana teu Islam sugan we ke anak incuna pandu tos. Jadi ieu salasios hilimna Kangjeng teh dakwahna Kangjeng teh kitu. Ari urang mah kitu jigana Pak Ojang kira-kira lamun si keceng gitu. Itu sampan si keceng. Kudu kitu. Cuma surah Allah gini. Jadi lamun urang ngajak atawa ku cara keras teh kitu langpadu min haulik teh. Jadi lamun urang ngajak ku cara kasar, ku cara bengis seperti itu, tibatan ngaguma karena kakabur, jelas. Cacak-cacak aya orang biasa we, aramungeun Pak. Bilang sadaya jamaah sakumaha we, mudah-mudahan we jaga di masar anu yakin urang sadaya sakumaha we ku ngalangkungan Yusua majikan urang teh geus mun mangoli kira-kira mun dina buah mah geus bareubeuh. Mun dina lampu mah geus reubray. Geus reubray tereh eta teh. Lagi rek sepanang teh basa reubray gitu. Tah eta teh kitu pesek eta. Tah jelas eta. Mun ayeuna cager gawe sakape 2 poe pan saminggu ngaritung eta reubray mun dina lampu mah. Tereh isdek gitu kira-kira. Geus jelas bakal gitu. Nah salah satu contoh model lamun baheula leumpang jeung lumpat tepan cepet ka payun. Kumaha geus kolot? Gigeu. Alah, geus kitu mah atuh panguping soca jeung saja yakin bakal. Nah ya salah satu gerbang pikeun menuju jaga ka masar. Anu di masar yakin jaga mah moal aya cai teh, moal aya jarum coklat. Sumuana susu moal aya. Malah justru entong bujung urang Kangjeng sareng para putrana oge bakal masing-masing jaga. Aisyah, Fatimah, kabojona sareng kaputrana. Ka dek maneh ulah boga rasa kena anak bapak teh Kangjeng teh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi para rasul.
para rasul entong bujeng jang jalma jeung malaikat anu ciptakeun ku Allah cuman tina akal wungkul anu sapoposna ibadah masih kene mulia Kangjeng jeung malaikat katiluna dina hadis kursi disebutkeun sawar Allah laulaka lama halakul akhlak lamun teu ente Muhammad muanyeun alam dunia justru diciptakeun alam dunia teh cenah tina nurna Kangjeng salah satu penyebabnya ngadamel dunia teh adalah ku sebab ngadamel Kangjeng euy Kangjeng teh disebutkeun sayyidul anbiya sayyidul awwalin wal akhirin jadi tos dipayung cuma diutusna pangpengkerna nabi teh kitu da dirinya minangka urang nalika kembali masyar ku ngalangkungan ieu kegiatan sakumaha tadi urang taos tapa kali tabaruk mudah-mudahan urang teh kagupay kagero ngamili kana syafaatul ummati madal amin ya rabbal alamin bilangna sadaya jamaah pina marawi telepat kapungkur urang marawi telepat parantos nu parama kita teh ngadares minangka mulasara majid ti antawis anu pokok nyibakan lajeng mungkus nyalatan sareng murebbin tayana rupina mana telepat ti payun ti acan kadugikeun minangka eta mah anu pokok naina satu acan anu opat eta aya saresos mangrupikeun sunah Kangjeng nalika urang takziah ka mayit margi salah sawias teh ada sunah Kangjeng teh cenah geuning di mana urang aya 4 rupi teh kahiji di mana urang minangka nama diulem salami urang minangka nuju sehat nuju damang maka eta wajib urang minangka nundunan kana eta uleman kadua nalika aya nu teu damang urang takziah katilu urang di mana eta anu teu damang teh urang minangka nama dugi ka pupus urang nganterkeun ka nyenguk mulasara eta mayit. Nah, bilangna sada jamaah salah sawios ti antawis di mana urang takziah kalayan eta anu teu damang teh kasebatkeun muhtador teh maksudna nuju menjelang sakaratil maut. Sakumaha anu sok urang dilaksanakeun kahiji nalika urang minangka nama dongkap ka anu nuju sakaratil maut teh di antawisna saur Kangjeng lakinu mautakum la ilaha illallah eta naon anu janten dasar nu mawi ku urang kedah ditalkinan ku kalimah tauhid margi mamanawian susuganan Allah maparin hidayah ka eta mayit maparin taufik ku eta mayit ku ngalangkungan urang nakinan ku kalimat thayyibah anu tadi luyu sinareng pirau Kangjeng man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi maksudna di mana eta jalmi akhir hayatna akhir man kana akhiru kalamihi jadi pang akhirna pang tungtungna eta cariosan teh ngucapkeun lafaz la ilaha illallah nalika kerasna teh maka eta jalmi tos teu diragukeun deui yen eta jalmi teh bakal lebet ka surga. Hadirin sajamaah rahimakumullah, para ulama ikhtilaf dina ngahartoskeun dakhalal jannah. Nah eta jalmi teh dakhalal jannah teh naha tanpa hisaban atanapi pampayuna lebet ka surga atanapi upami eta jalmi gaduh dosa disiksa heula. Nah, ieu ikhtilaf para ulama sana ceuk sakaol eta jalmi teh bakal lebet masuk ka surga tanpa hisaban.
saur kawan anu kadua tangtos upami eta jalmi nyasa nama gaduh dosa teu acan katobatan pasti bakal diproses lah ngan kaituna bakal masuk surga ngan punten kade ulah janten tetegenan kade ulah janten dasar kade ulah urang bika ngalumayankeun naon ti antawisna pikeun jalmi anu kitu sok sanaos bari cenah dilebet sanaos bari lebet heula kana neraka cenah rasa nyerina teh diladela keur nu kitu mah keur nu kitu tadi nu mau abdi nyebatkeun di kayin heula kade ulah jadi tetegenan teh kieu geun bae atuh ari kitu mah neraka oge geun bae ari kitu masuk ka neraka oge da meureun rasa nyeri teh ieu wallahu a'lam wallahu a'lam ngan kade ulah sebenarnya we jadi ulahkeun bae asup ka neraka da cenah peda aya katantosan saur Kanjeng pikeun jalmi anu sae mah cenah rasa nyeri teh dilaan hartina henteu nya ieu wallahu a'lam ieu wallahu a'lam dumasar kenal kesebat pilengasara jamaah saneskeun bae da sadayana oge geuning urang sok pirajeunan mungkin sabada urang minangkana musabaah sabada jumaah pan sabaseula kaiji Fatihah 7 uang sulam terus diteruskeun kana qul 7 uang sulam kana Palakbinas 7 uang sulam nah lajeng ngadua sate acan doa anu khusus dipimpin ku imam sareng urang ngaoskeun doa ilahilas tulil firqausi ahla wa afwa ala naril pahabi taubata wa fir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adimi teh doa mengko sakedik minangkana nah atuh upami tama urang sapalihna osok ngaosela musabaat anu name Fatihah 7 Palakbinas 7 pilengasara jamaah eta teh cenah minangkana masalah ngalebetan kana pidawuh Kanjeng bahwa jumaah teh al-jum'atu ijul fuqara wal masakin cenah mangga jumaah teh mangrupikeun hajina jalma anu kokoro jeung jalma miskin eta teh nah cenah upami teh mah ayeuna make seperti kitu taroskeun ka bapak haji taroskeun ka jal haji apan dina urang dina nalika ngalaksanakeun haji ataupun umroh teh nalika urang dongkap ka Masjidil Haram teh ka Mekah naon ti antara nu paling utami cenah dugi ka Mekah teh upami di masjid urang di dieu ti antawisna urang walat salik temenan anjeun salami urang teu acan salat tahiyatul masjid upami memungkinkeun pikeun ngagentosan eta salat tahiyatul masjid urang maos tasbih 4 sulan nah engke name urang lingi bari urang kade ulah lali di masjid mah bade jame bade agung bade mushola bade langgar bade naon bae oge urang disunatkeun dininganiatan i'tikaf nawaitu an atakifa matumtu fi hadzal masjidi sunatan lillahi ta'ala niat abdi cicing salami di masjid sunat karena Allah nah mengko disakedik nah anu kasebatkeun urang leuwih di masjid teh anu bakas nu paling sakedik teh sakumaha sakinten-kinten salami urang sarok kirang langkung sarokaateun di masjid tos sunat di urang niatan i'tikaf apalagi upami urang aya sajamna gaduh ganjaran i'tikaf di masjid
naon make kedah urang ini minangkan salat tahiyatul masjid bari iktikaf margi masjid mah mangrupikeun tempat anu maha mulya di pandangan Allah. Saur Kangjeng khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Pang utami-utamina tempat di alam dunia teh adalah masjid. Pang awan-awana tempat di alam dunia teh adalah pasar. Nu mawi upami ka masjid kedah engal-engal jeung kedah rami. Upami ka pasar mah minangkana mah di mana angkat kudu ngadedot, lamun wangsul tos urang nutupi ka pariyogina kedah buru-buru muli. Sabab di pasar mah juri. Loba setan. Taya seperti kitu. Nah, pancen abdi mah tukang dagang kecuali bertukang dagang. Artinya tukang dagang oge meureun di mana tos beres buru-buru beberes ke dapur, buru-buru muli. Buru-buru muli. Taya teh sok sanaos bari seperti itu dah Kangjeng oge pan tukang ka pasar Kangjeng oge tukang salam. Ngan Kangjeng nganjurkeun sapertos kitu. Nah ari di masjid ukur betah jeung ngena kudu lila. Margi pikeun ngabentengkeun orang munafik jeung jalma mukmin anu sampurna teh kumaha kaayaan di masjid. Al mukmin fil masjidi kasamaki fil mai. Wal munafiqu fil masjidi katoiri pitor fil qarri. Jami mukmin anu sampurna di masjid teh lirik ibarat lauk dicai. Aya lauk protes ke nyaput. Padahal justru lauk adalah teh lauk-laukan. Aya kana cai deui. Nyaput ke tempat. Kumaha jalma munafik di masjid? Jalma munafik di masjid mah cenah seperti manuk dina jero kurung. Taya tukang manuk mah ujang. Resep manuk. Bujeng-bujeng manukna karabeunang, manuk geus tahun 2 tahun tetep geger pekan aya naon sih. Aya akan keluar teh jalan teh. Lamun bisa ngomong mah nyadar kate ka urang. Goblok teh lain. Teu bebas. Maka kitu teh manuk teh kitu teh urang. Noi saur para ulama silakan ayeuna urang ngingu manuk naon oge, mangga manuk oge. Dengan catatan cenah minangkana makanan teh kudu seperti bebas namanya hirup dina inana di alamna amar kudu badak beuna. Jadi nyari kurung mah seperti itu rata-rata kan manuk itu gegerpakan manuk teh tah jalan munafik di masjid gegerpakan yang buru-buru balik. Jadi eta maka urang lamun urang ayeuna ieu teh mungkin geus sampurna tara pinteu tah kari ngukurkeunana kira-kira betah urang di situ teh. Nyaieuna meureun gitu pada umumna pan geuning gitu. Duka timpogan naon eta di imah geura. Lamun geus salat teh hayang buru-buru balik. Anu para narekna asa kabida-bida teuing gitu kira-kiranya. Apaan linggih di masjid seperti tadi menangkan nama linggih nagi gaduh ganyaran. Wa amadi bumi mah sanajan bari bumi nu kumaha ge moal menang ganyaran kacan katana gaduh ganyaran. Kecuali salami urang linggihna di mana urang tuju ngalaksanakeun kegiatan ibadah. Wa amadi masjid mah sare nagi pan ibadah. Malah setan oge cenah geuning setan kudu sare da kudu salat. Setan balik deui cenah. Nakuna make man balik deui. Make sieun kudu molor. Beda. Ari kudu keur salat cenah geuning ayo celing cingsa. Eta mah cenah nu salat teh sahur ngalapalaweung gitu. Ari sare tadi mah seorang alim iktikaf ngadoa matak juri ge sieun ku alim begitu. Matak urang sajan lain alim oge wayahna we minangkana niat iktikaf heula lamun rek di masjid atawa nabi di bumi oge terus urang ngadoa insyaallah majarot setan ge sieun eta kun sanyeuna kerek gitu. Nah, ieu salah sawias di antarana. Nah, geuning
sering didugikan bahwa rajana masjid teh di salam dunia teh mung tilu. Kaji Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, katilu Masjidil Aqsa. Dugi ka nilaina oge ceuring alhamdulillah. Yang haji Bapak haji alhamdulillah. Apa nilaina pancana geuning 100.000 rakaat di urang, sarakaat di ditu anjeun bojang. Hah? Betak bawa baheula haji nu baheula mah geun bae cenah baheula minangkana mah geun di Madinah sarakaat sami sareng 1.000 rakaat. Di Masjidil Aqsa sami sareng nilaina sarakaat 500 rakaat sami sareng sarakaat di ditu. Nuik upami ayeuna nyanak arba'in 40 kali berjamaah di Madinah meureun 40 kali berjamaah kali 1.000 geus 40.000 rakaateun. Lah apalagi upami ayeuna minangkana mah salami di Mekah. Lamun ku 30 poe upami teh mah di ditu na painten 30 poe kali 5 rakaat 150 kali 150 kali itu 100.000 matak baheula mah geun bae cenah da geus baheula geus lamun dihitung mah kitu mah geus leuwih di umureun manehanna mah matak balik eta tersalah aya anu kitu eta mah haji mabrur gitu haji mabur. Jadi justru apa jadi ini nu makbul jeung mabrur mah justru minangkana melangkung sae teh eta mah mung sebatas targhib jeung milarikeun kaunggulan eta masjid gitu panten. Nanu mawi upami aya urang teh acan gaduh nasib pikeun ka Madinah sareng ka Mekah wayahna dina Jumaah kudu dipupuri dengan catatan kahiji saena nama cenah geuning urang teh angkat teh di jam 8, 10, 11, 12 sareng mah gitu. Jam 8 cenah geuning sami urang minangka nama urang teh sareng kurban ku onta. Jam 10 korban ku sapi. Jam 11 korban ku domba. Jam 12 mah cenah eta mah kunho. Ada berapa ada di? Nyamber daripada teh Jumaah gitu kira-kira. Teh naon eta kari teh ayang mah gitu kira-kira. Ngan saena deui kahiji meur urang ibadahna, kadua urang pas ka masjid salat tahiyatul masjid, katilu urang iktikaf, kaopat nalika urang imam nuju khotib nuju khutbah teh kudu diregepkeun anu ti antawisna minangkana mah lungsur sabab lungsurna wa idza quri'a qur'an fastami'u lahu wa ansitula ala turhamu teh asbabun nuzul teh cenah paling pokona eta teh pikeun khutbah paling pokona umumna di mana dibacakeun Quran kada kitu nganu paling utami sanaos di dalam betul bakti sadayana bacakeun Al-Quran justru nu paling utami mah eta naon margina nu mawi ayeuna salasius asbabun nuzulna dina disebutkeun dina khutbah margi upami ayeuna urang nuju khutbah lajeng ayeuna urang kantenan ngobrol atanapi ahli ibadah teh abdi mah minangka tukang aurad hege upami teh mah kana tasbih tak upami sanajan bari ayeuna urang zikir tasbih dan sebagainya imam kehitab khotib nuju khutbah eta teh kaya teh Jumaah pakon lagu kantenan upami ayeuna urang nyaheureun upamina atanapi upami kampung zaman Kangjeng satacan masjid model ayeuna make garanit keramik sareng sadabina anjing ngomekeun keusik pakon lagu cenah eta teh Jumaah teh kaya teh Jumaah tah salajengna engke sabada urang salat minangkana mah utami saur para ulama urang ngamo musabahat sabada musabahat ngadua ilah-ilah seperti tadi lajeng urang ngadua kade ulah lali ulah hilaf dilengkapi saat acan mulih teh salat qobadiyah
baik 2 ataupun 4 rakaat. Tah teh mangrupikeun gegentos mun dina haji mah apan tawaf teh ngabetan dokap urang tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Malah justru sajabiti urang salat teh eta nu paling utama tawaf kudum. Nangke baik umroh ataupun haji sabada manasik haji beres ataupun umroh ifadah tawaf ifadah karena tawaf sabada urang rengse ngalaksanakeun manasik haji. Nah engke sabada beres manasik haji lajeng urang bade muli urang tawaf wada. Nu baik kalau sepuh kapungkur mah di mana bade muli sabada tamu teh punten we teu abdi teh pada wida teh muli. Tah teh kumargi al-jum'atu al-jamu hijul pukor wal masakin teh kaya Jumaah teh sapertos haji na kitu. Kaya hajianna orang-orang teh acan dugi lah kitu. Acan dugi itu. Nyanda pinten anu sifat hajian kitu bener dasarna ke hoyong. Sanege hoyong ngan antawis nasib sareng nisabna rupina ditergantungkeun ka masing-masing. Dan punya bilih modal aya bapak ujang berikut anu sanesna upamita mah pancasan minangka sok bae daftar ge bilih punten pinten kasaran oge upata dan buku sorkang cepat hijul pukor wal masakin sadasar abdi. Bisi bilih harus tersinggung. Jeung pasti temannya dewek disebutkeun pukoro nya can mantap can angkat mah beunteun pasti aya pasut teh kasut abdi kokoro kom abdi mah kokoro nyosa melarat terus. Jadi salaman ka itu berarti urang teh masih kana kalbet didinya nu mawi sabi samping ayeuna urang hoyong berikut urang persiapan teh wayahna pupurih laya Jumaah dengan catatan seperti tadi sehingga di mana ayeuna urang 45 rupiah anu tadi dilaksanakeun cenah dan eta teh jaminanana minangkana mah sadaya dosa alit ti Jumaah ka Jumaah berikut Jumaah yang akan datang teh urang teh tos dilebur dosa alitna sadayana ku ngalaksanakeun Jumaah upami Jumaah seperti kitu ngan lamun ayeuna Jumaahna cungas cengos balikna batu mah ilahi lastul firdausi ahla ari mah iles bari abruga eta mah teuing moal nah make moal nyanyawanan margi al ujrob bi qadi masako jadi buruhan teh kumaha kari buhan mauli di dia lamun macul kalau sabaraha kalau kulit macul pada 50 cing kira-kira lamun maghrib sabaraha ya pasti kayak tenan bakal ditangkeun kom ke jeung oper bareng mah ngalembur kitu kira bika isama upamana anu bika jam 3 dibangunan jadi 2 dinten tanya banyak jadi ayeuna jaga jam 4 di jam 4 masuk deui bika jam 1 2 dinten apalagi oper bareng bika jam 3 jadi 3 poe lamun ayeuna 100 geus 300 eta. Jadi yakin buruhan teh kumaha karipu mangkat sapean dua waktu senen we. Jadi nu mawe abdi nyebatkeun walau alam nyebut cerita tadi batur mah ilah-ilah ngadua ari mah karena barali upami nu mawi kitu nawi mengkoal sakedik karena seperti tadi urang nyebatkeun ilahi pangeran abdi lastu sanes abdi ilahi lastil firdosi ahla abdi sanes ahli surga firdos ngan sadaya geus yakin sanajan bari urang teu acan ngaraosan ka bejana wartosna cenah geuning neraka jahanam pangluhurna teh cenah geuning panasna teh sami sareng 70 kalieun seuneu anu aya dina jarum coklat ayeuna nyabat mana yang mandi mah sedekah yang eta naon kapal api presto gudai
jelema ngerepeng sareng tegak petela. Ngan cenah geuning lamun tama ayeuna pangluhurna pangluhurna pangtiisna ngan pangtiisna teh cenah geuning sami sareng 70 kalieun anu seuneu ayeuna. Sehingga upami teh ayeuna cenah geuning saur Kangjeng lamun teh eta seuneu anak jahanam teh lamun mencor ka alam dunia sami sareng liang jarum eta bakal ada bakal hancur cenah teh gunung alam dunia bakal hancur nya jarum parti ngajaib nya ase jaban sana jarum depan jarum seberapa teh bu teh liang atau jarum eta dadang tah di mana hari kita ngarut nya sanajan teh kan sanajan tong ye mun lain jarum make terek jarum parenti ngarut terek jarum parenti ngajaib sakade kitu lah dapat cenah teh gunung teh jadi jelas wala aqwal naril jahimi urang geus yakin mah ieu mah kuat nah justru kuat kuat pahabli taubat tawafir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim alus nama kudu bari ceurik eta urang kudu bari ceurik sabab cenah geuning lamun ayeuna urang ceurik keur taat jaga bakal masuk ka surga bari ceurik bakal bunga sawangsuna saur Kangjeng lamun aya jelema ayeuna sembal puyon seserian bunga amar wasta cinta cek paribasa teh bunga ka giri-giri nalika urang Persib menang zaman Persib kan ada abdi geus kabar itu kabur gitu tah eta teh cenah dang lamun urang upamana lamun urang bunga mutlak keur maksiat jaga teh bakal asup ka neraka bari gogoakan ceurik gitu. Jadi tiwangsul lamun taat bari ceurik bakal masuk surga bari bunga seserian. Lamun bunga seserian bari maksiat jaga bakal asup ka neraka bari gogokan ceurik. Ongko ceurik tapi turun ke neraka. Terek turun para malaikat zamannya dibabekeun. Da bisa hukuman aja. Jeung moal bisa disogok juga jabannya teh moal jeung teu boga keur panjang goblok ge deui jaga nah nu mawi sakumaha pikeun urang panginten sabaraha rupi anu disebut saperempe kalbet ti antawisna anu nuju di daerah ieu di mana urang ngalayan anu nuju sakaratil maut teh ti antawisna saur Kangjeng lakinu mautakum la ilaha illallah tah mamanawian gitu maksud mamanawian naon margina nu disebutkeun sakaratil sakar teh weureu dirinya bakal perang antara malaikat sareng setan mutlak keukeuh ngahalangan kalebet ka pamana Kangjeng nyalira minangkan Madinah jangka sekian puluh tahun diurus tinggi kiri ketika jantan sepuh jantan nabi jantan rasul keur urang we atuh ayeuna ke kamu urang anu bebela aminakana pamana kamantena dugi ka hoyong naon bari rogala ku anu sanes panteu kenge di ku anjeunana di bentengna ku mantena dijagana wuri-wuri nalika muli minangkana mah teu acan ngucapkeun dua kalimat syahadat nah perang antawis Kangjeng sareng Abu Jahal wangkit harita man ucapkeun dua kalimat syahadat talkin teh man ucapkeun dua kalimat syahadat nuju kitu ceuk Abu Jahal entong lip era kitu mun ceuk urang era maneh ti kiri nepi ka anjing minangkana ti bubudak nepi ka aya mah kerek ngaguguk ka budak kitu anu akhirna Kangjeng minangkana mah ku ngalangkungan takin mantena teu dipaparin Allah teu maparikeun hidayah kana janten pamana dugi ka
ku ayeuna sapertos kitu lungsur pina Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sanyana Muhammad anjeun moal bisa nuduhkeun ka jalmi anu dipikanya dipikar kumaneh salami teu dipaparin hidayah ku Gusti Allah. Tak sapertos kitu. Teh mangrupikeun gambaran pikeun urang upami ka putra, ka bojo, ka tatangga, ka sawae urang ngajak, urang miwarang jeung sajabana kade urang minangka minaraga amar ma'ruf nahyil munkar teh pertama urang sing lillahi ta'ala ngagugu jeung teu ngaguguna sangakeun ka Gusti ari urang pasok amak eta ajak wae kete ban kana-kana kitu malah ningan teh urang ini upama bade gerakan di selokan bade gerakan ka jalan atanapi naon bae oge Bapak tadi aing ngaliwat diajak bae gerakan aja jedeu bae tah eta kade Pak ulah jadi urang mah ngajak nage urang upami ngajakkan tenan bari urang angkat ge bari angkat eta teh tos kain dua ganjaran kaji urang ku ngajakna kadua urang ku angkatna ngan sawangsungna lamun aya urang teu geuleung bari dicaritakeun ka batur tah urang teh capek-capek doga ka itu oge naon margi urang kahiji meureun nepat ngomongkeun batur kadua jeung nyarekan batur apa namun kadengan mata kepersidahan tah seperti itu contohna bade kangjeng sebenarnya we karena kadi duakeun Pak meureun teu puruneun we kitu kalebet kangjeng nalika meuli di peperangan aya sahabat anu teu ngiring tah cenah kama muncul urang meureun pun tenda kangjeng mah tara aya euy tarangan ieu mah ceuk urang-urang bahasa urang cenah mah ari si anu cenah ari kapan baca nama ayah ari celengkung teh ngawaler buka mangoli duka saha terus saya teh geus tara gaul eta mah da hirupna geus leuwih geus minangka kehidupan geus maju kitu kira-kira beuneunan geus tara gaul ayeuna mah geus tara eta nyarios seperti kitu tah pansak ku kangjeng seperti kitu dibentak eta teh bisa makulta saurang ucapan bisa makulta muncap saurang salira mencap barang mah bi sama kulta dan muncap bahasa urang mah awon anjeun nyarios teh saurang jadi muncap barang tong kitu patos ya ngomong sama urang mah kitu jadi kulta teh pan ari dina pasar mah kulta teh kalau ta ka kangjeng ta ka para sahabat ta jadi rek kulta ka kangjeng rek kulta ka Allah rek kulta ka kitu pan ada orang pan benten jadi upami minangkan maqala Allah taala para dawuh Allah wala rasul para rasul wala para ulama ngadawuh nyarios atau ngandika lamun qala bujal ngomong ya kan gitu ari sunah mah ari dina bahasa mah wala teh ngomong nyarios gitu sadayana gitu dina bahasa Arab mah bisa makulta muncak bahasa Arab mah awon ta eta nyarios nah maneh minangkan magis nyaho karena hayatnya dalam pedah teh ini teh pada gitu kan meureun hakikatna Allah teu ngerasakeun atau pribadina kaduh kuanggelan kitu ari urang pan lain urang mah apa sih eta teh sakitu balatak bae tengah campur karawan pan urang mah kitu jadi urang meureun ka itu teh sareng dipukeun teh menang kanyang da pugu urang teh karena Allah make ngomongkeun batur tak urang teh kana teh kitu teh kana teh kitu nah bilang sadaya jamaah naon margina anu mawi ayeuna dina perbah akhir ku ngalangkungan muhtador atanapi jalmi nuju sakartil maut ya kedah ditakinan ku ngalangkungan kalimat thayyibah margi pikeun urang saolah ngalebetan kana pidao kangjeng anu kasebatkeun wajibna talabul ilmi teh bainal lahdi ilalah di cek bahasa kolot mah tingawitan di pais dugi ka di ais dugi ka di paisnya tadi dibungkus sekali-kali di pais atawa mun orok baheula mah
ti mimiti non di bedong duga kana sareng kedong. Naon mari nu menyebabkan abdi ayeuna orok bahar di bedong. Ayeuna pantar di bedong ayeuna. Muni dilarang pada tukang jeung dokter. Ayeuna apa dilarang? Ieu mah punten abdi kabari kado insu ngalairkeun di rumah sakit pan teu kenging diubah-ubah teu kenging. Teu kenging ari baheula mah abdi gaduh genep butir teh anu 5 anu genep teh pan genep bulan masih di bawah bedong baheula. Abdi tukang bedong budak. Minangkeun abdi dijaga genep bulan teh kumna pun disuah mungkul pan abdi mah. Tukang bedong bisa abdi ngabedong budak. Cara-cara gedung barang diitakeun. Nya pan ari baheula mah ase orang baheula mah berasa beri baheula kitu dan jadi di mana orang di mana orang kan tepan tegado awan khusus dari macam awan ku awan depan. Jadi aya we pakaian anu geus sampeun sarwe dijoetan dijejoet gitu. Minangka diteukeun kana di mun kana sampean di kitu ngabedong. Tah maksudna miti di bedong di kanyarang kedong teh kahiji tingawitan di bedong nalika ngalahirkeun pan sunat dia di adanan tibalik katuhu sunat di komatan tibalik hensa. Apa umumna urang adan jeung komat di mana bade naon? Bade sok kahiji adan ngawartosan tos lebat waktu salat. Komat pas urang bade ngalaksanakeun komat geus batkeun qad qomati salat. Saur para ulama di mana kod salah satu ciri fi'il teh tilu. Salah satunya adalah kod. Di mana kod lebet kana fi'il madi litakik. Nu awi teu kenging ari salam salat lamun aya geus qomat salat sunat. Da kaya tos dilaksanakeun saking ku tos waktu salat. Kumaha upami aya urang neme nuju salat tahiyatul masjid tos qomat atraskeun bae deulana. Sabda insyaallah bakal kadogi kitu bakal kadogi kurang. Atau ieu cenah apa make jeung menaka sunat di adan itu salah satu sunnah kangjeng jeung perintah kangjeng. Sanajan bari eta mayian bari eta orok teh sakumasor kangjeng wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Barang gubrag mah bade orok nuku kumaha oge la ta'lamuna syai'an. Da terang naon? Tegaduh naon? Teu ngaon naon? Teu naon. Nah, itu make kanjeng kitu. Tah teh minangka mah tabaruk sareng tapaul ku ngalangkungan sanes kakuping paetan. Anu dugi pokona mah meureun. Anu dugi kana cepil eta orok teh kalimat thayyibah. Ta anu mawi ieu orok anu geus 60 tahun di mana sakaraat teh sunat di minangka nama eta teh di talkinan eta ngagugun jeung teh wallahu alam ngan ieu mah sunah kangjeng sunat. Kaduana di mana urang kanu upami mah kan sapertos kitu kade ulah nyarios kan tenan nyarios dina manah ke ulah gaduh minangka nama hal anu sanes. Si eta mah pantes we runcit sakaratna ge da bedagong gitu. Tak kade sabab cenah ucapan urang teh mangrupikeun doa. Kadua lamun ayeuna urang nyebatkeun kitu bari ka kupingin ke keluargana bakal kumaha. Katilu pilih eta doa ceuk malaikat anu aya di kiri kanan urang maneh ke jaga dimasukkan bis minangka sirah kitu bakal kitu. Mari insyaallah mata pidu min qauli ila ladaihim raqibun wa atidun. Wis bahasa paripurna mas cariosa itu adalah doa. Kaduana ungkapan urang carisan urang baik sae maupun awon eta bakal diseratkeun ku malaikat bari di aminan eta didoakeun ku malaikat. Tana we bade dicarioskeun bade teu eta teh ulah nu peryogi mah sebenarnya we. Jadi urang upami teh mah ieu nembe ngangsek
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya tetesan sepisan Allah 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 sekap ku sakit. Ngaku ku jeung teu ngumpinding sandapan ieu wallahu alam sangakeun ka Allah. Kaji urang pikeun urang painten urang minangkana ngalaksanakeun sunnah Kanjeng, sunat minangkana urang dilaksanakeunana anu insyaallah kahiji urang teh badan gaduh pahala sunat, kadua ittiba kana sunnah Kanjeng, katilu di mana upama ayeuna urang dugi ka pareng kalau dikeresakeun eta mayit teh nepi ka minangkana nuturkeun ka urang, nah ieu insyaallah urang ge bakal kitu insyaallah. Naon margi saurkan jeung mandala ala fairin kata ilih di mana ayeuna urang nuduhkeun, di mana urang nalkinan, di mana urang mapatahan insyaallah bakal kitu. Nah, oke, sadaya di mana urang upami teh sapertos neme minangkana mah upami teh mah kurang ieu teh upami teh mah sabaraha urang dipikiran upami teh mah. Nah, dina riwayat anu sanes mah sadaya sajabiti diucapkeun lafaz Allah seolah dipapatah lakinu teh dipapatahan gitu. Artinya dituntun ku urang gitu bae. Oge urang sunat kahiji minangkana urang ngucapkeun lafaz la ilaha illallah, kadua aoskeun surat Yasin, malah dina riwayat anu sanes mah surat Al-Baqarah anu kaopat disunatkeun urang maoskeun surat Ar-Ra'd. Kahiji cenah urang painten ngalak barokah tina eta aosan urang, insyaallah urang bakal gaduh pahala. Anu katilu cenah ku ngalangkungan eta Yasin Al-Baqarah sareng surat Ar-Ra'd teh mata ngagampilkeun kana lungsurna ruh cenah eta. Kumaha cenah lamun kieu eta geus Yasin, geus Al-Baqarah, terus geus Ar-Ra'd. Wah cenah eta mah aki-aki teh balaran tamarakan. Nanya kayak itu cenah neangan daun kia. Saya buru-buru mah tong daun kaya orang dapat Edrin yo. Ada ayat saya anu kitu eta. So aya anu kitu eta teh. Eta mah jadi urang rupa upaya anu tadi teh mangrupikeun sunah Kangjeng. Kade urang ulah lepat sangki, ulah awan sangki kade naon margina likuli syai'in ajalun, setiap perkawis ge aya waktosna, berarti urang sangakeun ka Allah dacan waktosna ieu wayahna. Naon margina anu kasebatkeun sobar teh lain urang kanu teh musibah tunggu, justru urang ge sadari kena sobar. Naon margina lamun anu tadi ke musibah nuju teu damang jelas kudu sobar teh dan nuju ke musibah. Urang iker cager kudu sobar. Naon sobar pamba urang nuju teu damang. Naso urang geureuh na urang sehat itu dipake syukur atawa pinta eta cobaan keneh Pak. Ujian keneh eta panti Allah. Jadi anu wae geuning sobar teh kabagi ka sabar rupi. Sobar dina nalika urang musibah, sobar nalika urang sehat, sobar nalika urang fakir, sobar nalika beunghar. Banyak di bahan nari jalma beunghar kudu sobar. Naon margina? Lamun ayeuna anu beunghar keur abdi panten hisab zakat. Apa lamun teh ayeuna ceuk nafsu mah eta anu kasebatkeun ngaluarkeun pare anu kasebutkeun zakat teh mungeun ceuk nafsu mah. Kudu sobar ngalawan hawa nafsu dak ceuk setan mah ulah eta teh. Pare-pare sawah urang, ditalektor ku urang, ditanuran ku urang, diramet ku urang, pupukna bela aju ka hutang ku urang. Ada geus jadi pare ku batur. Mata eta ceuk setan mah eta teh. Tah nu mawi lamun ayeuna ngagu ka setan lirik ibarat urang mencit hayam poe domba jeung soang. Eta teh kececet peucit, kececet peucit
dileo buluna simpen cadukna huakeun eta teh nu tara zakat teh lieur barat kita jadi cadukna ge dihuakeun kapan ari zakat teh waspun teh kotor mata minangka nama Bani Hasyim sareng Bani Muthalib pan haram eta teh ada urang pan diberi zakat teh amak kurang jadi jalan teh tara zakat para kotor eta teh waspun kasebutna oge. Nah, bilang asa jamaah rugina kamu sementawis, kamu sementawis da pokoy teh kadang-kadang pada masa rugina osor imah mung sebatas niatan di mana urang dongkap takziah kanu sapertos nun sakaratul maut teh sunnah kangjeng sunnah teh sapertos kitu. Anu malah mandar sareng mamanawian eta mayit berikut urang pada umumna nalika lepas ngalepaskeun ruh teh ngamili kana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah taqala jannah eta puncak tujuan urang paling utami dumasar kenal kasebat rupana ieu teh saolah mangupikeun jampe maut kitu kira-kira jampe maut ieu teh jampe maut artina di mana anu rek maut urang kudu kitu da urang mage bade yakin urang bakal kitu atau sugane urang meureun ari kitu masa kumaha tadi cek basa kolot mah kumari waktosna sura Allah wa matar di nafsu mata taksibu wada wa matar di nafsu bi ayyi ardi tamu urang keteran naon anjeun bakal bidamel ku urang da eta mah marupikeun kodo sareng kodat ti Gusti jeung keteran urang bade di mana jeung irha maut nu mawi saur kangjeng geuning saur kebaca kolot cek basa kolot mah sing saring cing pagel sing saringket pagel lirik ibarat urang bade nyaba ari tos siap mah irha bae oge nyasakeun urang kantun berangkat ngan kade ari urang minangkana sagala tos disiapkeun mah bilih urang aya nu kakan urang aya nu hilang eta sapertos insyaallah sedangkeun urang teh minangka saur kanjeng geuning tajawwadu bainal bahrul amin sing amanah teh sing loba bebekelan sabab bebekelan teh itu perjalanan urang teh masih kena tebih artinya urang teh nembe sabaraha alam anu kaalaman ku urang teh alam kubur lajeng hudang ti kubur lajeng urang alam mahsyar alam hisab jeung alam mizan akhirna urang bakal nyukang siratal yakin bakal kitu dumasar kana bahasa kemenangan mukadimah mudah-mudahan kami urang biasa mengulung bongkok karena paripaos diaraga urang mudarasatul ilmi melaksanakeun sunah kangjeng sareng perintah Allah sakumaha tadi sajumlahna baik anu diaturkeun maupun anu tersirat dina nama urang sadaya salawi maksud sareng tujuan urang anu sae dipandang Allah sareng Rasulna ku ngalangkungan ieu kegiatan teh masing aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala wa gelar sareng cocobian saeukeun urang teu mampu pikeun nandangan anak pribadi keluarga dunia utamina jaga di akhirat ku ngalangkungan ieu kegiatan masing diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin alhamdulillah naqra'ul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.